Nah, teka kerekesan. Nah, dari si Agus teh. Agus, hey. Bos. Kita naon caw aing di ruksak teh depan caw teh keur buahan. Lain ala cauna urang minta daunna he. Ah, minta kumaha datang teh ka imah urang minta datang ke caw teh. Urang teh rek ngalah engke bebeja kitu ka maneh. Kitu teh kalakuan ulah dilakukeun paingan daun caw aing ka barareak teh. Arek ngaliwat barudak. Nah, poe emang di diri. Kakarak ayeuna ke make nyebut unggal poe. Ulah caw kieu teh caw buahan kieu. Ya Allah, urang minta sadahan. Heuh, atuh sadahan minta ka imah rek minta daun cawu kitu. Oh, tanya teh manehna eueuh kitu. Rek aya rek eueuh pokona ulah he pokona bebeja ka saha atuh urang bareuna. Heuh, lebak eueuh da urang mah aya pokona di imah di daerah ka mana. Pan tadi urang ge ka dieu nyangan eueuh manehna. Ah, make jeung eueuh sagala rupa ieu di sakit paing ada uncok aing teh ka beareak teh ieu kumaneh yakin pelaku. Aing kakarak ayeuna ke kakarak ayeuna. Pokona teh hayang nyaho bunga didiksakeun ku aing daun cawu teh geus rigi kos ku hileud. Ieu mah nuding ka aing cawu dahan cawu eueuh kakarak ge ayeuna. Pokona ulah di alaan daun cawu tinu aing mah. Heuh, menta hiji barudak ge ngaliwat ulah pokona mah. Neangan pun sajen tiga. Ari manehna banget kitu gini kan kepira daun-daun cawu acan. Kita cawu ka hiji cawu keur buahan, teu buahna ge alus. Ulah main kitu pokona kanu batu ulah. Menta hiji. Ulah pokona mah. Ya Allah ieu ku bedegong nya. Ih, ieu bedegong teh mah teh. Ulah. Bener ke ulah? Bener. Ulah. Kembali teh nu eta ge itu atuh. Ah, ulah pokona urang mah. Hiji keur barudak hiji. Ngalah, make hiji ge amun teu bebeja mah kita tadi imah sarwajeun teu nyopanan ka urang kieu mah kudu aya basa nanaon oge. Apan urang ge bebeja, engke geus nyala. Salah. Ulah dilakukeun deui ka batur ge kitu teh salah. Da urang kakarak ayeuna ngalana ge kakarak ayeuna. Heuh, bebeja ka ditu ka imah kono. Di mana? Dahan cau majar teh ka urang, dahan cau ka urang. Urang mah kakarak ayeuna. Pokona ulah pokona mah tuh turing tuh. Garegi atuh contoh. Padahal ku urang eta mah lain. Bibir mata pisan eta ke eueuh urang berarti eta teh. Padahal ku urang mah mangan hayu nyalakeun ka urang. Kanyahoan geus diregieuskeun pokona mah. Hiji lah hiji ulah pok hiji oge. Ini kabangetan maneh mah. Banget. Kadieu ke tengok aing dipangalakeun. Kepira daun-daun cawu acan. Aing dipangalakeun ke teuing. Nah, meni keukes teuing pasti bawa kaliwat mah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi kakek maneh teh kieu teuing. Arek ngaliwat mah ka itu. Ai keukes teuing hayang daun cawu teh. Ah, aing butuh daun cawu kitu. Mau sia. Banget kana daun cawu acan. Ulah pokona mah. Lu banget kumaha. Kok aing kemana dicacar tangkal cauna ge tingalikeun we. Oh, babe teh manehanana nu sok dicar-car teh da heueuh ning tangan samna ge kitu. Tong mung ditudingkeun, bebeja nanaon oge. Sia teh cereuding daun caen itu mah keur buahan tuh alus buahna ge. Baleg teh sia. Kakaraeun aing ngeuleuh jalema kitu-kitu teuing banget daun cawu acan. Menta sadahan bedegong eta jalema rasakeun ku aing. Emang dicacar ku aing mah. Sia rek ngancam kitu ngalamun beak bising lain ku sia ge aing ditudingkeun sia geus ngancam pengancaman eta sia teh teu meunang sia teh dina aturanna ge teu meunang teh ngancam kitu teh pokona lamun beak mah nu dikeun jurig teu kadeu sia disengrod ku aing sia ka imah lah kuman teh duit teu gableng sawah berakeun aing ngomean TV can dibayar duit naon keur udud apaan kamari ge ngomean TV ning si kakek ka bapak ning can dibayar. Pan ka maneh nyokotna nya. Urang teang atunya ah. Teang hayu. Hayu. Da nyaah meureunang kitu. Hayu. Hayu, Bu. Nah, juga si Agus ini. Tapi asa teu mawat TV. Na geuningan si Agus teh. Naon, Gus? Teteangan ku aing di saung eueuh nih aya di dieu maneh. Korek euy barawa. Sagara tuh. Alhamdulillah. Syukur we. Naon? Lain ka dieu teh rek nanyakeun duit TV. TV naon teh? Apaan kamari maneh ngomean TV ka urang? Heeh. Pan TV ini geus dicokot ku maneh. Ah, nya urang teh nyokot TV. Kamari ieu, tah ka budak nyokotna oge. Saha nu nyokotna? Si Abah, aya Abah. Pan dititana ge ku ente. Soman teu ditah nyokot TV urang mah. Matakan kieu lamun TV geus anggeus anterkeun ka imah ku sorangan buburu. Pan bubuhan pegawe maneh we meureun urang percaya kitu. Urang mah teu eta. Teu wayahna we meureun aya TV nang geus eueuh da. Cokot ke mana wayahna urang minta duit ayeuna. Oh, mah kitu. Aya TV di mah dibayar. Manya urang mayar angin hungkul. Wayahna moal urang moal mayar pokona mah teu nyaho. Di mana atuh si Abahna ayeuna? Si Abahna di mana ayana dan teu. Kan gawena di maneh meureunnan gawena oge. Ai gawena mah di urang da mah geus balik si Abahna. Da urang teu si Abah teu nyaritakeun TV ku urang dipangmawakeun teu deui. Oh, mun nyok kitu ku aing moal diomean kamari ieu. Make dibikeun atuh deui. Bating dijual ku si Abah.
Ai gitu cara urang mah teu nitah teh oge. Kamari teh cenah Gus, cenah tahu ka budak. Heeh. Jang. Dia kan TV anu si kakek cita dibawa. Ah, yakin teu urang teu nitah, sumpah teuing urang mah teu nitah. Panjang teh dibawa ku maneh ayeuna boborak dibayar. Urang mah teu mamawa duit teh gitu Kan dia urang geus eueuh, pat geus ku si kakek. Itu orang aya mayar angin mah mung mah pokokna mah urang mah aya we di imah TV dibayar langsung sabarahaeun kira-kira 300-an. kok mau kitu mah TV na sok teangan 300. Oh, wayahna mah maneh kudu neangan ci babah ayeuna. mung teangan we ka imahna sugan aya cing si abah teang Wayahna aku maneh usahakeun si abah. ah coba lagi gitu mah mung Balik yang ayo ah. pokokna teangan si abahna pokokna aing hese kanu kitu mah. lain teangan si abahna pokokna mah teangan pokokna mah bawa ka dia si Abah abahna sakara rese gerak. Ditagih teh. mah aya bayar angin mah urang mah mung bayar angin mah da kudu aya bukti nanan oge kakara kurang dibayar bener teu percaya kitu mah urang mah aya eueuh TV na kudu dibayar ke heulaanan teh kaharti ya kitu Maneh deui make dibikeun. Lah tuh dari itu nyawa panya tarik dibikeun ka si kakek. Heeh, tanyakeun itu bener ditita si kakek henteu. Oh, tuh udah panya tarik. Pan duit 300 teh lumayan. Maneh bisa meuli udut kopi. Udah teu nyaho gitu. Heeh, carana engke deui mah ulah kitu, bebeja heula ka kolot, tungguan heula bapak. Heeh. Ulah sok nyanyahoanan. Si kakek teh apang kadang-kadang ngangles geuninganan. Balik anu mah. Ini aya di dieu baku urang di teteangan teh. Aya di dia mah keluar di dia. Naon gitu. Lain aya nu tanyakeun. Naon? Kamari teh nyokot TV ka budak. Oh. Majar teh cerita si kakek. Tuh. Nyokotna abah cenah. Tuh. Ai TV-na ku teh ditanyakeun ka si kakek. Dipenta duitna. Majar teh urang teh narima TV cenah. Kitu ti si abah. Kau kan orang mah mikeun ka si kakek. Si kakek ngangles. Hah? Si kakek nu ngangles. Kagak neang los. Heeh, dengeus keukeuh cenah ku abah teh dibalikeun ka si kakekna TV-na we. Enggak, kurang dibelikan ka si kakek. Ka bono teh ka si kakek. Pagi ka si kakek. Pagi ka si kakek, pagi. Ya. Si kakek teu Si kakek teu ngaku. Si abah teu ngaku, mangkana duit 300. Heeh. Eta lain si abah eta lain nyokotna. Eta. Tuh. Teu ngaku tapi. Ya, rudet jang balik ah. Ayo kakek nyalakan ke aing. Naon bae nyalakan ke aing? Aing geus dibikeun ka si kakek. Geus aing mah. Ah. Subrek, baraya subrek.